pasukan siluman tuturkeun kaula ye dek marengan Arjuna inge pasukan inti bala dia bala tamtama inge kula balad aya naon aya proyek euy proyek naon kula nyaeta urang ngiringkeun jelema anu ngaran Arjuna ya inge tapi ulah ngacirikeun maneh alet-aletan urang nyiluman we urang nyiluman inge kula kemana-mana dengan lain kemana-mana dengan mamawa budak atuh kemana-mana dengan mamawa budak atuh hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing pikeun atuh ka indung bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari mending anak serangan ya apa tak naon pikeun ka indungna kan wajibna apaan indungna teh maot da kunaon maot mah keur ngaramet nah wake ngaramet wake maot digemrong lentah digemrong lentah kumaha itu teh jeung maot ku lentah aya 17 mah lentah ngagemrong dina bobogaanana didudutan teh ku aing kumaha ceplok ke lentah mun marontok teh mun gareunutnya pamajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak getih disedot ku lentah dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh aduh paingan marukana guha meureun murukan saung ceplok ke didudutan ku aing aing geus kitu aing nu ka 18 didudut teh hese pageuh keureut teh ku aing teh kumaha aing geus dikeureut aing jerit teh pamajikan aing goblok eta mah lain lentah goblok da jiga pisan gininya eta genek keur mah di luhurna jiga ranca
lain kabina-bina maot teh teu munasabah. Abah naon ayo urang teh dek ka mana Bah dek usaha usaha naon teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyahoni dari gaji jang maraban si lain ari emak ka mana Bah emak ka mana pan maot baheula ge ai maot teh naon ai maot teh naon maot teh dicanak ku Allah nita lete oh jadi Allah bogoheun ka emak sia mah kan Allah teh banar bawang abong bebenyit abong budak Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu itu eta teh nita lete teh budak urang ka Allah atuh yeuh dek naon orang nepungan emak emangna Allah teh eta teh supir angkot merukan kuwu ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna udah Allah teh copet ya sia teh kabina-bina deui merukan si Ius alah ampun Arita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge coba ting menya si Allah butuh tempe gengge oh gengge juga aing tempe alah ada budak Abah naon ujang yang disunatan Abah karunya teh anak oke geus boga duit nah dari sunatan mah lain ku duit ku peso apa eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan raji sunat teh ku Abah keretna atuh tong nitah batur teu bisa jampena diajar geus gede kitu Allah ka becus nah abong bebenyit ya jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahlina masing-masing aya anu ahli nyunatan ahli seni polisi tangtara petani tukang tani supir eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea pada boga keahlian anu ngawarung anu dagang nu meuli tak kitu hirup kumuh di dunia teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea pada boga keahlian kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian nya anu mangfaat gitu Abah naon hayang disunatan Abah buru-buru heueuh ke tenang geus boga duit gede nya nyongkeun ka pajak dia aya wae cenah ujang maneh mah can disunatan teu meunang maca Quran teu meunang ngaji can disunatan wah menang ka masjid cuk saha teh teh cek saha diajar mah keun bae can disunatan oge budak ieu kudaekna teh untung apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da heeh ada rek abdas heula dek henteu nu penting mah diajar kudaekna ge untung ai diajar mah hah iya geus eta ge diajar alif ba ta sa jim ha ho teh geuning eta gini bisa teh huruf hijaiyahnya iya heeh dasar alif ba ta sa ai alif teh bisa dibaca a bisa dibaca i bisa dibaca u alif teh iya sugana pi ustad gara sok ku Abah bacana ejah alif jabar a alif jri alif psu a i u tak kitu ya kitu eta pinter budak Ustad Ayubeun da sugana heeh
Alif naon bete Alif JRI Alif Jabar A Alif PSU IAU itu Sakitu ge. bisa dibacaan bisa dibacain bisa dibacaun Allah eta budak. lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun seperti alif nun mati jabaran Oh, eta geus kadinya budak. atau alif tangwin jabaran alif tangwin JRI alif tangwin PSU anturkeun Aniun ayo heeh Ulah dibawa ngalonye budak teh. Sugan we jadi lebih. Dibawa ngalonyeng. ayahan teh aya alif yang harapan nun mode alif nun mati jabaran Oh, sok abah diajar sok diajar. alif nun mati katabrak si belakung Ejo katabrak dari anak asing. nepi ka kokosehan karunya Bapak Ujang ngalonyeng. B tangwin jabar ban B tangwin JR bin B tangwin PS bun bantingkeun Ban bin bu. ban bin bun heeh bener Meni awam pisan kena agama. B jabar ba B JR B B PS bu bakakak Babi bu. Cida pisan. dasar kolot belegung Tak kitu. abah naon ujang hayang motor bah naon ujang hayang motor wah sia Nu lain-lain. can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 Karege. can sawawa maneh teh Karege genep tahun. hayang motor abah Aduh, takut keke. gablek duit di mana ngiridit abah Coba. wah teu gablek uang muka Tak ngiridit. buru-buru abah kudu boga kartu kulawarga pan aya di abah kartu gaple si goblok Bawa menang. abah buru-buru hayang motor abah Kudu boga sia teh Riku keke. aing oge teu di baju borora meuli motor buru-buru abah naon teh teh sia murucut kapan kita tadi aing hayang motor teh lain dibawa ke WC hayang modal budak teh meureunnya Lain-lain. nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh iya beteng uing ngiridit nyalingit alah delep tongong aing kapodola Awak kacai gitu. Aya beja harewos beja di taman Koloyong. ibarat deui kukupu ibarat tenangan aya beja harewos beja di taman Paling lain wiwit
di taman ibaradai kukupu ayah pece hariwas meja di taman Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Naon hartosna teh? Kulu di dinya teh jama teh. Eta teh Jama teh sarerea bareng kabeh. oh eta jama teh Jadi ka sakabeh. Sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. oh kabeh oge bersih Seperti bapak tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut jeung jukut anu teu dipelak gedena teh meuni leuwih bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak. oh eta teh Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh, cing bener, cing bageur. sing cager bener Ta eta nu dipelakeun ku inung bapakna tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. naon diantarana Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, simuat, uju, gria, takabur, nyaci, maki, ta eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. oh eta teh Bakal leuwih kandel. eta teh oh murukan teh Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena. goreng belaan halus bener Bapak tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur. kasaha Lumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadidik ku inung bapak pek sakolahkeun jeung pasantrenkeun. oh nya Lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna. oh gerak giringkeun ka kiai berarti Heuh, bener Kang sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna Daek, sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas anu handal teh nu handal. Heuh, bener bener teh moal sia teh kopi we cicing lanan. Inum we ku si lain ganya. tong dicarekan Kang karunya Nu sarua nya usaha jeung aing. sarua teh jeung urang usaha teh jangan Ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja. naon lapangan kerja diantaranya Apaan itu tingali? naon Ngeunaan ekonomi anu dagang anu jualan loba ngajajar. anu Apaan dagang eta teh milu hirup oh bener bener teu saeutik ibadah teh. ibadah gede nya Kang Heeh. bener nu uca Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing. anu jualan bener
gede ibadah gede itu laras sejarah ti para wali nepi ka kieu kumaha nya ningkatkeun perekonomian rakyat dia melalui hiburan wayang pan kena karasa urang ku sadaya alah maralak aya hujannya bagus ya keun bae barokah teh barokah diharap-harap ke tukang tani itu teh diantos-antos ku sadaya pan ngomong ku ahli tani ahli tani mah nu rek melak pare heuh pawang kacebor pawang deui bener kene da usumna ayeuna mah geus waktuna da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun laras siap-siap sakitu oge namurukan hujan ngiuhan heula ngiuhan hujan mah nya alah akang aya nu ngecep eta da teu jadi matak atuh aya saha apana wulan alhamdulillah apana wulan nuhun apana wulan di bapak panitia nyecep nyecep ka luhur haruna sira nuhun ya bisi bade akang ka puseur daya eta ongkosna alah boga ongkosna ye euy bisi bade ka puseur daya nuhun apana wulan ti bapak panitia ye mudah-mudahan panjang yuswa agung milik amin heeh alah namurukan teh paingannya panas di tadi bayung yang panasna teu katulungan di burang keneh tadi bareudang bayung yang Ustad Ayub ka dieu nya aya ai suka teh jauh kieu Ayub aduh aya Pak Ustad Ayub pengalaman nepi ka kieu ye pengalaman urang we heeh ari akang alah pengalaman abeuh nepi ka kieu nya kan mudah-mudahan saeutik hujananya mugi-mugi we maralake wungkul kitu maralake ngene da aya wengi enjing mun isuk pek cing gede nemean nonton akang di urang dieu gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit ngalegaan puasa moal marala kena hujan ulah bocor atawa syaratna teh newak anak bangkong kumaha akang teh gantungkeun luhureun pantok geura pek mah turun nya bangkong nya moal bangkong mah dari gantungkeun dari hujan mah anger hujan mah anger gebret eta mah gantungkeun hansip eta jangkrik muni ngeleketek ke kain kana tonggo kana suku di dieu loba Kang jangkrik heeh lah jang Kang urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun sumuh kantun ngamakmurkeunana amin kantun ngamumulena nya tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub Dr. Anes Ayub laras di Kuningan Lebak Wangi sering ka dieu aja masyarakat secara rumping tadi nya Dr. Haji Ayub sumuhun laras kalayan ngawilujengkeun ieu ka urang Brebes parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat menang nyaring rakyat kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina sumuhun nya dina waktu kampanye tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina lan gitu tah buru-buru heulakeun jalan ye kurang nepi ka ruksak ye duh ngerakeun sarana jalan sarana urang Bandung butuh bawang teh ka dieu Pak wah dewek butuh bawang teh ka dieu ke mah ka dieu
apa Haji Nurrohman laras jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu kapakubu matris naon kapuyuk pokowu madris lara ya nuhun yang bulan nggak gede aja hujan teh Elah sok jangar nih kakak hujanan teh nya tukang rajal mah kurang sare urang mah lain ai di Jawa Tengah mah pan wayang kulit ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun si horeng di dieu teh Sunda bisa Jawa bisa biasa pala linter urang dieu mah deuleu sunana sae ai Jawa mah puguh wilujeng daluk lan wilujeng midangetkaken lakon ingkang menika sugeng daluk apa kage buat minang ngan ai di Jawa Barat memeureran ku A wah ai Jawa Tengah mah ku O bedana teh kitu surep doto pitono handenggi kang kae koa di doso purwo Raden Naryo Brotoseno moro jol moro panonon kolor morosot doso nolol alah nong tot bool alah bedana teh ku unggul bahenol bari bolotot bari nyemplong nah gitu jang tahan bari nyemplong alah kebenaran ieu waranggono na aya waranggono na kedua mau di Jawa mah baranggono di urang Mesinen Jawa mah baranggono wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegal Dalang Mantep Sudarsono Bapak Dalang Anom Suroto Joko Edan Dalang Jahaho pandidieu Ayub Bayu Aji Dalang teh dalang kamari aya dina TV nih Bayu Aji teh lakon kumbakarna Lena yang bulan tak kitu euy urang ngadoa puting ieu nya sae akang teh mudah-mudahan paranjang Yuswa rageng milikina tanina cing langkung mucek ieu kapetik hasil kala buahna amin kala buah namanya cangkangna piceun alah loba CS na ya si Cepot mah di dieu wah di dieu mah akang mah loba baraya ngan ai di Jawa Tengah mah Jawa Tengah Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh Bagong ngan bungsu di dieu mah deka Cika di Cepot mah gareng teh Cika tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho nya urang ge lahir akang teu apa tak kitu euy ciri khas mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten amin bilih beda cara sareng urang dieu beda koki beda masakannya kan ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana teh apaan sumuh kitu alah yang deui keur ngigah heula sakedeung sok atuh geura disalin salin heula sakedeung salin geura salin ngaranna rada gaya sok buru-buru atuh salin lalaki mana teu mode awewe tadi dicecep ku panitia nya pakai meuli baju nya aduh meuni gaya geus disalin mana nya kawas banar bawah tah karpil tah anu penting orang mah hiburan hiburan segala rupa oge tanpa hiburan awas kade leueur kauhujanan reueur make karpil teh ari hujan mah Omat ulah teh dikenangan
Akang balai dikenangan gitu. Ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era. Oh nya. Ulah gitu orang bisi dewek ngamuk ke dieu. Nah akang balai Isin dikenangan. ku Pak Haji Nur Rohman. Ah tukang tenan. Nya donatur ieu teh pangageungna. Ngacan pakuwu pan. Can pakuwu. Apana wulan. Apana bulan. Wah, sararea para pemuda, para pemudina Nya. istuningan rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan. Gotong royongna teu bener Kang. Jadi suri tauladan ke desa-desa nu sejena Sumoh. dina sagala widangnya bisa ngawujud Bisa ngawujud. pangwangunan anu sakitu megahna. Sakitu wegahna. Heeh. Kantun ngamumulena. Masjid At-Taqwa. Ya, kudu dibayar ku dewek. Lain. Da atuh tukang kenang teh capeun. Mayar rek ngegal teh. Kudu tar. Oh, saha atuh anu digawe teh capek. Dage. Digawe mah kabeh capek tapi pan kudu aya buruhanana. Kudu aya buruhanana. Sabaraha sabelekukna? Sabalakuk seperti Oh, apa dina Jaipongan mah aya belekuk, aya bangpong, aya bangpak. Mana nu kapake? Udah ieu bangpak, tulak bantingkeun. Mundur, maju. Jaipong, blekuk teh kitu. Blekuk. Kita sabelekuk kitu teh sabaraha teh? 20.000 sabalakuk. 20.000 sabelekuk. 20.000 sabalakuk. 2 kiloan Oh, bawah. sakitu? Nyata sakitu teh 20.000. Lamun 2 kitu, 40. lamun 3 kitu, 60.000. lamun kitu na ngarecek. Atuh kumaha loba ngabalakukna. Kari ngitung paneri. Sok meuli dewek ah. Sabarahaeun Akang teh. 100 ribuan. Nah, saya tik-tik teh ngitungan 5 balakukeun bareng. 100 ribu teh 5 belekuk. Kan 5 balakukeun atuh. Da moal karasa juga. Oh 5 kitu. Oh lamun ngeunah tuluykeun. Kone duit papaneuri, oke? Boleh. Cobaan. Lin. Bere 5 balakuk 100 ribuan. Lumayan yang beli bawang. Nah teu kudu meuli da ngagarantung. Beli ongkos. Sok 5 balakukeun nih. Siap, Kang. Dulang hati. Mundur, Mundur. maju. Maju. Singso. Naon siling teh? Nges. Hantem ya tuh. Beli lagi pan 100 ribuan jadi 5 balakukeun. Or apan dina MOU Naon? Memorandum of Understanding Naon dina perjanjian? kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluykeun. Teu bisa. Duit paneuri. Kudu perjanjian. Nah sia teh meuni blon. Kudu perjanjian deui da can diteken. Dasar idiot. Idiot naon da urang mah teu lumpuh. Alah. Geus ngaborong aya. Apa goda ieu mun ngaborong mah? Ngaborong meuli 6 jutaan. Oh, sok wae. 6 juta teh sabar belekuk. Ya 200 balakukeun Akang teh. Anjir loba ceuing ngacueun. Ah, mending cobaan. Moal kana cangkeng gitu. Moal. Paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing. Kan bae daya nogasi. Meuli 6 ribuan sok ah. Sok 200 balakukeun. 200 belekuk. Ya. Oh sok sia. Dulang hati. Mundur. Maju. Black singso. Tenang da lobanya. Kudu make gaya tuh. Aduh. Alah.
alah mata kira pula leuleus popohoan cenah tuur leuleus Eta pasti mata kira pula popohoan kayak gitu alah tuh kuning alah alah barokan teh kumaha oh hitung-hitung mah pendek hujannya ada pemajikan mah antep alah oh itu si sayup nu nyiksa teh waduh nah nyeret ke beng-beng kawas wayang kulit tapi kan nyempring gitu mah wayang kulit kieu nya kegigir mula lajona ti hareup ti tukang wayang golek matakan ti gigir bebas dilihat bumi kunjang ganjing langit lap-lap katon se aduh kepalaku cekot-cekot se lakone opo Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena aduh kalau tadi tukang nun kali jabrik kali jabri kali pada gua nun Sunan kali loteng alah sok kali gegel sok sok yang wani pasti anak alas si akang sihan parfum dikanya mawati mararajeng usaha nanya urang dia urang pemulihan amin Pararunten ka urang pemulihan sadayana sing aya wilujeng nanya Kureos dunungan buat kacapang buat berkatapang pakai dagunya sesa tadi Abdi mani muka bantu aduh alah yang poyoga koreang wangai Abdi mah halim di kantor oyong diserang wangai oyong diserang wangai lain langiran suku kena batu le udah jalan wayahna ayo juga teh teruk sakieu jalan jadi lu ampun kerasa lindai kayaknya aduh kerasa lindai loba cacing jalan teh cacing naon cing juralit cing gedebut cing gedebut Ai aka geus hirup geus ari silaing paeh keneh aya nu paeh nyoyo jangkrik manya nu paeh nawar
hayang bawang aja. Udang aja. Udang ja. Lah, mak. Mak, Ya, saya tanya ku maneh. eta mak buka rerendengan gitu. Seperti Jeung lain muhrim. seperti nu geget. Lah. Naon? Tinggali emak dulu. Emak rerendengan jeung bolon. Hayang kaberondong. Mak, Dawala, ka mana bapak? bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang. Astagfirullahaladzim. Ka mana ini teh Arjuna teh? Ke apa jang nu jelas merek dicacak. Senah keur syarat neangan ilmu. Kayak hari ieu saha ieu? Tanya ku maneh. Saha Sling? Wilujeng tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Urang mana? Kaula jauh. Tapi jeung maneh teh salemur tadina. Ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula. Mak, Cepot tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek diberik. Ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna. Da puguh bapak abdi hade goreng oge. Aya wajar meureun anak Mulasara kanu jadi bapak. Nya Ngan ieu abdi teh kaget nah emak bet rerendengan kieu muni jeung budak ngora. Muni kawas nu teu aya kasedih bapak abdi maot teh. nya Tertawa di atas penderitaan orang lain. betul. Saha ieu mak? ieu teh bapa maneh salaki emak jang. Caroge emak. Bener. Ai abdi paeh teh geus lila ieu teh. Cikene. Oh jadi bapak mau teh mak jo nikah deui we. Pak, mak numutkeun ti Pak Uyud Busser. Penelitian Kronologis mode kieu teh mak bakal terlibat ye. Bakal loba pertanyaan mak di pihak polisi. Sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling. Boa-boa ieu teh aya pembunuhan berencana. ari kieu jadi nama. Ayeuna Semar Cepot Dawala dipaehan mak kawin deui. Aya permainan mak jeung juragan Arjuna ieu. Ada main juga apa? Ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu. Termasuk perselingkuhan ya mah. Sabenerna bakatin ku nyaah ka maneh. Nyaah ka abdi mah lain kitu atuh. Kumaha kronologisna pangna nyaah? Mak teh jejeritan minta tulung salaki mati anak korban. Nepi ka peuyeuh mak teh jang. Lajeng Kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mak teh kapelet teh jang. Ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku emak teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga. Kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak. Nyaeta maneh asta jeung Dawala. Kitu mah teh kaleuwihan. Maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna. Jadi mak teh mung jalir janji. Da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab. Da kawin mah acan mak teh jang.
nya atuh wilujeng kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu ma wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu bener abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak ma parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapa saterusna dia moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leuletik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti na moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leuletik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun kacicingan kuring ma moal jang moal bosen wah urang ini era kamu kesana pun ragap kan nyeri-nyeri hati aya di dia nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacang itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meni geget gitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh kepengaruhan jo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam bener Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh dah nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi ka nyaah jeung ka deudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh puter lidah karek sakitu geus ka doktrin tidak akan gitulah dewek mah tidak akan percaya bener Kang amuan sampingna Bapak urang mah boga ciri nu mandiri bener punten bade namun sinjang sok astagfirullahaladzim Bapak mah hapunten mah pikeun nuding goreng abdi wajar jang teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi is ulah lamun maneh mawa dendam cilaka mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur kabongohan bangsa urang ye wah kabongohan ri raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uninga ti saha culik tewakna dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir itu hanya celangannya nama
ya dalin segering-geringna cek aing oge percaya ka bapak paingan eta pisang diwawal-wawal tadi terima ya da pisang nama keti kotok dipangguburkeun ku akang ge bea teke lagi si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya apa tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireu mata katorekan nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta ngamonitor leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing wah sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kan tenan mak kaulah nun nah heureus cai mah gerata tahar gitu maksudna bakal datang semah ka dieu nah heureus cai mangga kaulah nun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting berarti mah isaha boh lajungan naon je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu dibedog eta teh anu dibedog ku bola geuning baju ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit lain ku mati ketingalianan saya teh aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh bapak abdi wah yang lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku panserna aduh anak king Astra jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangga linggih aduh nuhun salamet maneh bapak abdinya geuning nyaho apa we tinu tadi Wilujeng tepang deui linggih cepot salamet maneh jang dawala salamet mangga linggih bapak abdi deui nya bener alah ya kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi wah ini mah Pak ya loba nu ngabelana ieu teh bapak abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki mak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu boga teh jamuna Tuhan ngabela nandangan katungaraan Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus bener mata gerak korehan anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapa mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak
nya anu didongengkeun ka pungkur naon Kang cing Bapak ngadongengkeun ilmu 4 kali 5 mun ngahaji mun kawasa di jalan papat kali papancer lain haji dari luar biasa ngimpi aing teh lain ieu teh wala aya keajaiban kieu Kang kieu babarengan jeung Semar teh teh rugi babarengan ilmu laduni teh ieu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 papat kali pacar gitu lain jauh-jauh ke RW 3 tuh teu sangka teuing bapak aing benar Kang ta eta boga bapak mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat eta salat daya deui Akang bisa sholat terus apa sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna sholat aja nih ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh hijau terus siap eueuh buruhna si eta naon heuh kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana nah itu kitu teh mah heueuh abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah tuturut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we ngapa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh sok supaya kartieun ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau kalau na telepon anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai cek urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu menit jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat eta anjir pulsa teh zakat tara sodako tara nyieun kahadean ka batur tara nulungan kumaha lamun dewek daek sodaqah daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas eta boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun bahwa paling suwe dijual rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang
ditukerkeun jeung pangabutuh digadekeun karena urusan dunia. Mana kewajiban anjeun salaku manusia? Pengabdian anjeun. Iya karena budu wa iya karena stain. Anjing. Puasa dikeureuyeun. Tapi eueuh hasilna. Nya. Nah eleh ku hileud. Ai puasa dina bulan naon? Ramadan. Ai hartina Ramadan pembakaran. Ai dibakar panas tiis, panas. Apa hileud? Apa? Hileud panas. Akibat tu barang hakan ngabulen maneh. Bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea nahan lapar wungkul jakat kalah beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-rang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta ayo ladang puasa teh eta we THR lu dipelongna teh THR wah digadekeun kana urusan dunya paengan teu dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun nagara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu penting kerek diculik urang init gawe we nya Pak urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam sok atuh apikeun itu bueuk nanti kencarkeun karunya tong dikerem we cileuk alu resep dek kana bueuk teh nah make resep kan asa nempo potongan nah make lurat teret naon sia lurat teret lamun teu katanagaan ai kabur udang sia ayo ayo sia tulung modar sia ayo sia lo modar cilaka itu pun lanceuk dialungkeun deuleu pilarian atuh wah tolong newo wae teh si goreng dodonges tulung geus aya nu nulungan tulung alah alhamdulillah naon Kang nyangsang dina tangka sukun totokeun aden kayaknya Ayah hileud beng lah aya Bang Bara dulu totokeun jalma teu boga rumah sak teh ngalanggar sia jadi tulungan
Tolong. buat pluk-pluk gitu ngapluk gitu Kuartir. Teu aya deui, Aden. buat kamu ruluk Udah. Udang. Alah. Naga salamet. udah sedap deui Euy. Euy. Aka selamat. Ari silaing. Kuring. Tingali we. Udah. Udah. Alah. Kelek-kelek Gusti geuning ieu teh Bapak Panglima. Semah kapihatur Bapak Komandan. Diuk. gaya Ahok. Salamet geuning kurang teh ieu tingali aya Bapak Komandan. Aduh Gusti. Mana wi teh sanes kopi anan. Mana geus sakarep. Alhamdulillah. Sekretaris PBB. Nuhun agan. Abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng. Wah, pejet mah. Rag-rag kana batu. Diuk. Wah, teu pejet. Agil. Nuhun agan. Dialungkeun ku saha? Ku jelema kula jangkung gede. Wah, gitu. Saku mata teh jangkung. Urang mana? Urang negara awu-awu langit. Patih awu-awu langit. Awakna meber. Meber Saluhureun agang sakedik. Awakna teh jangkungna non teh. sagi itu mah ya tuh Tatona dina bujal. percaya. Eta teh jelema teh keur diincer. Kunaon sia ujug-ujug ribut? Dek ditewak ku abdi. Eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingge. Ngalanggar sia. Ngalanggar naon? Lumata kudu apa kana ilmu militer. Strategi militer. Eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh haru baka bahaya. Lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta, Perbatasan. ngaliwatan perbatasan kakara, ngayakeun heula pertanyaan. luar batas kene Kang. Jeung ulah ditindak heula belgug. Kudu apa kena hukum militer. Olah salah. Lepat atuh abdi. Kita menang palang, menang palu. Ye, lewat bangsat oge. Bisa sote dihukum hiji bukti, dua pengakuan, tilu saksi. Da ieu mah teh ngaku. Saksi bukti pengakuan. Ya. Geus ngaku naon? Parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik. Ngaku manehna. Baru diteken ku maneh. Da mah sieun ditekan ku abdi mah. Ditekan dicicak. Ngamanehna ngaku utusan ti awu langit. Pokok dicicak minum suku. Maneh rakyat Nuhun. ngayakeun tindakan, laporkeun ka berwajib. Ulah main hakim sendiri. Ulah janji. Aya nu leutik serba salah. Bisi kami yang belit kablit. Sidik kuring teh niat bener. Niatna bener tapi salah ngalanggar hukum. Salah kaprah. Artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum. Dikik balik dengar. Nah, kado. Aya kadua mengeunangkeun. Bari baeud deh. Aya kadua rarato. Aduh. Na kudu kumaha aing hirup. Mun teu ngadukung. Padahal tina nyaah aing teh. Baru deungeun-deungeun si age ka aing. Tadi dukung si Mahmud. Sumuhun rumaos saya agan. Tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ku budak ngora. Nya. Ieu man bangkong pan. Nah balik deui. Naon? Nah, geuning balik deui, keung. rasa gua batur Bawa batu. Nah, keung sabab di hareup aya nu ngaresek. Etan babari balik sia teh mah. Di papagaan deh. Kacanakeun abdi teh ku budak ngora.
saha ngaranna teh Nur Cahya saha budak ngora ngaranna Nur Cahya panginten karek 20 tahun mah budak ngora pisan ngaranna Nur Cahya kabawakeun budak ngora eta eta mah jong ngajak gelut teh ka batur teh maneh cenah rek nyulik Raja Amarta nya eta teh salah bejaan jelema kitu teh da abdi teh apa gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep aku teh apa duka kumaha dibawa kana kitu mah bodoh abdi teh duh bodoh kana hukum masih teh da ieu wiwaha teh duh kudu boga wibaha teh etika teh ugu manehna teu boga wibaha mah kaing ibu sorame teman da baheula atuh ngaranna teh Nur Cahya budak di mana ai kapungkur teh budak teh di abdi keur leutikna teh di warah ku abdi tos 20 tahun leungit teh budak teh datang ayeuna geus dewasa panginten sakola di luar negeri pinter teh kan eta teh saha teh eta Dewa Nur Cahya menang beasiswa jenius kengeng beasiswa teh sareng beas beureum leuh halus teh halus sabulan dipanggil teh polontong nganagan waniana mah waniah dengan polontong cekeng ieu cek abdi gede gitukeun ulah waka ngayakeun tinakan cing teh ieu ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib eta cenah Gatot Kaca teh kala kasorana gede gawe eueuh ceuk saha teh eta ceuk Dewa Nur Cahya ngomong gitu ka kaula bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung bener eta teh dawala si dawala mah harita teh nuju kiih sia teh masuk nyilakakeun euy di mana mangkelukna palih ditu bulan ini siap nah teteh adukeun pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali ulah aing we nu diaradu teh keun manehna antep sekali-kali weh gini si itu ketemu lagi nya wah di mana sia teh bieu teh ku aing ditoto gede sugan aing modar urang moal colena gerak di warung nah teu mawa kerating deng di jagoan ku aing mawa bubur ayam bubur nah sia teh bubur mah paragi cangkeng kayak gitu bubur gitu bubur ayam bubur memaot maot mah gugur cing ai gugur mah ngabeledug jelegur ngabeledug mah jurig saha ngaran anjeun ngaran kaula Jabang Tutuka wah kesuartan Jabang bayi Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto Gatot Kaca Purabaya Puru Kuntul Karitungu Purabaya Hancing Jaya Hancing Cetet kancing carekeun ngerikat gitu akhirnya nakis lebih kapas gitu boy mata teu keuna ge rikat aing mah Kancing Jaya Krincing Wesi Krincing Wesis besi Krincing Wesi Arimbi Suta Arimbi lapar
refleks gitu aja. Percaya. Tapi ka pas-pas we. Arimbi Suta Bima Putra. Refleks gitunya. Tapi ka pas-pas we. Bima Putra Badalungan Badalohor. Cepet gitu. Tapi ka pas-pas we. Wani marang aku ora wani dening ngopo. Acan. Nah, dengit. Coba maju kurang ajar. Ayo pada. Geuleuh ti tadi kene aing kasih aja. Jadi jeung si Huis nama. Saha ngaran sia? Ngaran kaula. Saha Semar Suta. Semar Suta. Siti Ragen Suta. Siti Ragen Suta. Jokowi. Bagong. Astra Jingga. Cepot. Sutisna. Abdullah. Uned. Anjing lu baru baterai saja. Modar sia. Musik sia. Modal sia. Anjir bisaan euy. Ya kitu. Letik. Iya. Anjir berat euy. Berat. Alah. Berat. Wes. Berat. Ya. Woi. Aduh, eta Anjir. Rika teh kitu teh mah. Sangka euy. Tukang ulin atuh. Woi. Sok sia. Alah gelo aing ditotong. Aya naon? Manual. What? Lieur kan Bebas. Ini digawang kacida sama jeung geuleuh kayaknya. Oh. What? What? Alah lieur euy. moal teu ulang lu. Naon? Hei, boa gay sia teh. Homo sia nya. Weh. Pek anjing, pek. Homo dititah sia mah goblok. Mau diasongkeun. Udah bebas. Ampun. Mau diasongkeun. Weh.
dulu ya ini Kang. terus ngomong naon ya kakaula bener saya nyebut gede liang irung kek sahur saha ieu teh tong tadi aku kaula lain Gatot Subroto tapi Gatot Kaca oh si cepot nu ngadukeun nya Geus masalah deui. si cepot nu ngadukeun cepot pot Kang. Itu di saurang. cepot Kang di saurang. warekeun datang sieun dola abdi pamelikeun udun aya agan abdi aya Nah itu sekolah. Pemulangan pan gede. kebeneran saya dipayahan ku aing tos ini si cepotna kantun aya si dawala gerepek calukan ku agan Koskan bodoh. lah pelan nya aya geus sarua jeung si aya Koskan bodoh. cepot kan dieu Dah Kang di sauran ku Gusti Batara nun. sembah ka pihatur lan nuhun pot 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 lan sembah ka pihatur agan nuhun pot bener bapak sia cenah dipayahan kusaha si Arjuna sawios ka dieu tekes ya tah sok Kayak ku kulinciran. Sok da dipiwarang. tek pot Kayak siksa kaula ku kulinciran anak Kang. si tarik kakak Awak ke luna teret. lamun si otang nu nitahna dae kayaknya ganana tong sok kitu kan apa sen atos magana ya Kulang. selamat sararea cu Alhamdulillah kulang. mudah-mudahan urang sadayana ulah sare sore-sore Eta sabab si eta mah neangan bongohna urang neangan lemah. di mana hate lemah di mana hate bongoh si eta anu bakal ngawasa dina hate cu Sumohon wae. nu matak cing taliti jeung ati-ati iman takwa pagehan dina diri cu istiqomah jejeg anseg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan sakali manusia tetap manusia Leres. ya Kulang. salamet anu nonton Alhamdulillah. salamet nu ditonton salamet nu icalan salamet warga masyarakat pamulihan sabudeureunnana Sumohon. salamet pakuon anu dilalingihan ku sadayana Leres. wilujeng masjid anu sakitu agrengna wilujeng ngeusian Amin. nya cu Leres. wilujeng oge ieu bumi lemah cai anu ku urang sasatna diansikan anu kageuleuhan kakeumehan Leres. ku kituna ti uas saparakansa mugia ngahapunten tina sagaro pihak kalapatan ageng sumawonten alit Amin. rampung daud tutas pangandika permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui can diua